Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca ngeureuyeun dongeng. Mangga urang keureuyeun, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyangakeun birahi nu mawa pati biasana Superman. Kemari teh kanca parantos dugi ka sarta tanta parah deui durug we Sumarni dipaksa sina asup deui ka kamarna. Najan sakumaha adug-aduganana oge puguh sakadar tanaga awewe. Mangka-mangka samiun teh sakitu bedegulna. Begituna pikeun Sumarni mah teu beda we ti beurit keur aku senteg. Kari nunggu-nunggu dawuh teh sanyana. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana kawasna moal aya we nu nasibna saperti Sumarni mah. Manehna dikersakeunana teh ngan ukur jadi cocokan lalaki. Teu beda we ti boneka hirup. Leuheung lamun cop jeung lelembutanana. Hartina kahayangna sorangan. Lantaran kajurung ku pangabutuhna upamana. Tapi ieu mah kapan ngan ukur kapaksa ku sieun. Kumaha juuhna cimata nu murag tina kongkolak panona geus teu kudu dicaturkeun deui. Merbe masehan beungeut nu dibarengan ku inghakna teu beda we tinu sisidueun. Mireungeunna mata ketir, kadengena mata kuatir ting sareset kana hate. Kitu sote lamun seug diukur ku jalma nu saeutikna masih keneh nyangkaruk dieusi ku rasa kamanusaan. Piraku teu kageuing atina kagugah rasana. Kedalisan mah kudu watir teuing. Tapi pikeun samiun anu memang kayan jiwana geus kaancikan ku sifatna setan 40. Nafsuna geus kalimpudan ku nafsu hewani anu taya ras-rasanana. Mireungeuh kayan Sumarni kitu teh kalah ka mata penambahan ngagedurna nafsu birahi. Karti upama petalakuna samiun harita teu beda we tinu kokomoan. Sakitu Sumarni bari babaliran teh manehna mah jongjon we taya regag rumegag nepi kaberesna pisan. Nuhun gelis. Samiun ngahehe pinuh sugema bari amekanana semu-semu eungap jiga nu tos nanya. Sedengkeun Sumarni nu harita masih keneh nginghak reumah cimata. Dinuhunkeun teh boro-boro daek nemahalan malah teu daekeun ngaliuk-liuk acan. Kop kana sampingna nu ngalumuruk tunjangeunana rap dipake grulas garidusnaker gajleng manehna luncat tina luhur ranjang sarta langsung ngedereg-deg kaluar ti jero kamar muru Ibu Julaiha nu harita masih keneh ngahenen di kamarna.
Kukituna manehna sama sakali teu nyahoeun naon-naon nu harita karandapan ku anakna. Ibu. Sumarni teu sirikna ngoceak, bari langsung ngagabrug ka Ibu Julaiha. Kunaon Marni? Ibu Julaiha lain deui ngaranjugna. Kurejat manehna hudang. Aduh. Cilaka Ibu. Cilaka. Sumarni bari terus we ngaguguk nyuuh kana lahunan Ibu Julaiha. Keke. Cilaka teh cilaka kunaon? Ibu Julaiha beuki kaget. Si Samiun Ibu. Samiun, nah kumaha gitu. Babarang kesti mah urang. Nyarita gitu teh Ibu Julaiha nepi ka ngajol. Geus cope sangka anana. Jen Samiun bareng gubuk ti imahna. Ku kituna paparahna mah deuk luncat tina ranjang. Sanes Ibu. Sanes kitu. Sumarni bari pageuh muntangan. Har. Nah naon atuh? Marni Ibu. Marni. Iga ada abah kumanehna, Bu. Kumaha? Iga ada abah. Ibu Julaiha ngaranjug teu beda we ti ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Da eta we manehna meh-mehan ti jengkang tina diukna. Paksa Ibu. Mari teh diancam. Kumaha? La ilaha illallah. Sugan aing si Samiun teh. Ibu Julaiha bari maksakeun ngagurinja ngalesotkeun Sumardi nu harita masih keneh nyuuh dina lahunanana. Rig manehna turun tina ranjang, dorog-dog we ka tengah imah. Kasampak teh keur ngeunah-ngeunah we lalagdayan dina kursi. Bari melenyun udud, haseupna diserebung-serebungkeun ka luhur. Mulek teu beda we ti haseup kareta api. Samiun. Ibu Julaiha teu sirikna nyentak, reg manehna ngaraneg, bari napasna ngahegak. Disentak kitu. Samiun teu bangun reuwas. Tarius we manehna malik. Red ka Ibu Julaiha nu keur ngajengjen bari renghap ranjug. Saeutik ge Samiun teu ngarasa kaget. Manehna kalah kanyerengeh we bari pokna kalemnaker. Bari aya naon, Bu? Sareng sarengeh sia. Kaos jelema we. Ibu Julaiha nyarekan bari amekanana tetep ngahegak. Pangaruh emosi nu ngagedur jero dadana. Bakuna mah mireungeuh pamuluna Samiun sigana teh teriuk-riuk. Hehehe. Kasabarodona keur Ibu mah. Samiun ngahehe. Dicarekan teh kalah ka ngaheureuyan. Sato deuleu. Sato maneh mah lain jelema. Duh. Sanes jalma mah piraku deui we atuh. Ibu make kersa ka abdi geuning. Alah. Keur kani maleh mah bae sia jurig. Dipalengpeng ku aing. Ibu Julaiha nafsuna beuki kanal. Sarta teu antaparah deui. Kak bae manehna kana tampolong kuningan. Nu maksudna deuk ditenggorkeun ka Samiun. Kekelanan. Sabar Bu. Ulah ngagugu nafsu. Ibu teh bade ngajak ribut. Nya mangga bae. Ari teu izin ku tatangga mah. Samiun bari ngagentak cengkat dina diukna supaya gampang ngejat. Bisinya Ibu Julaiha nenggor ku tampolong. Pok-pokan Samiun kitu teh. Aya oge pangaruhna. Ibu Julaiha teu jadi rek nenggorna teh. Memang nya kumanehna kakara kapikir. Yen mun nepi ka kajadian ribut. Bibirangna geus tangtu bakal malindes ka awakna sorangan. Ku kituna sok bae tampolong teh diteuneun deui dina urutna.
kurang ajar sih. Kurang ajar teman mana teh miun. Tapi dapat satu kelakuan teh nya inung nak. Nya anak. Kumana teh dihina dikadabah. Sugan balain jelema mana teh miun. Ibu Julaiha bari huntuna kakerot. Nafsuna kapegung amarah teu bisa budal. Lantaran kapaksa kudu nyingkahan wiwirang anu bakal karanapan ku dirina. Kugituna satekah pola manehna mereketkeun maneh. Hapunten we Bu. Rumaos abdi teh kausap setan. Lain kausap deui sia mah. Bagus setan bungkeulekan maneh mah. Kami teh dihina di wiwirang. Dua bisa leungit saumur-umur. Cing. Kumaha lamun aya balukarna? Namanya teh wani tanggung jawab. Gantenan we wang mah tuh Bu. Sameun maneh haget naker nembalanana. Maneh kumaha? Sumun wantun tanggung jawab. Tanggung beres perkawis eta mah. Sameun bari nyarenge. Beres teh beres kumaha? Gampang we nyarita mah. Abung kena latah tutulangan. Tanggung beres Bu. Perkawis eta mah teu kedah ham-ham deui. Nya kumaha? Nya teu aya deui. Iwa ti kedah-kedah enggal ditikahkeun. Saha nu kudu kawinkeun teh? Sumon ibu atana Mineng Marni. Ka saha? Oh nya ka abdi atuh. Kumaha? Najis deh. Kami kudu kawin ka Bang Marungan mah. Ya, hari ibu tuh kersam. Neng Marni atuh. Samiun teuleum-euleum. Eta najis deh. Mah dibikeun kan kitu deg. Maneh mah anggur kudu buru-buru jingkah ti dieu. Geuleuh aing mah. Nyingkah mah nya tang satur Bu. Mung enjing pageto tang tos ka dieu deui. Teu perlu deuleu. Mantong nincak-nincak deui mah aing. Sebel aing mah. Nah teu sieun dibukar baker kitu. Rusia ibu teh sing emut nun. Kapan pangna abdi malah si Salim teh iwarangan ibu sanes. Nyaho deuleu. Kami mah teu nitah. Leres ka abdi mah henteu. Namun kajang danu moal hese Bu sadayana oge ku abdi bakal diambat. Anas cenah abdi pasti kabui. Danaon ka abdi mah. Bakaraos bae nu aya nu maraban. Samiun caritana ditungtungan ku ngahehe. Geus yakin yen manehna nu bakal meunang. Ngadenge pok-pokan Samiun kitu teh. Hak bae Ibu Julaiha teu nyarita deui. Puguh kitu pisan kasieuna teh. Sieun dibuwi. Anu geus tang tuh bakal leuwih-leuwih sangsarana. Jaba wiwirangna. Tada teuing bakal diaromongkeun ku batur salemburna. Tah, kitu Bu. Cing. Kumaha ayeuna? Maksud ibu teh. Samiun nanyakeun. Dumeh ka tempona Ibu Julaiha kalah ka terus cicing. Ngaluk beakeun hojah. Kaheng kuring mah miun teh. Entong datang teh ka dieu. Cenah butuh ku duit. Ayeuna ge ku kuring bekelan dibere. Ngan asal mau pakat we mentana. Ibu Julaiha ayeuna mah nyarita naliri. Ngarumasakeun maneh geus teu bisa hojah. Teu beda we ti ucing nu kasadekeun ka juru. Sanes kitu maksud abdi mah Bu. Teu bade barang penta sakaligus. Eta naon saeutik ge. Asal mayeng we bari abdi tiasa pulang anting ka dieu. Margi nu dimaksud teh supados teras manjang bebarayaan.
Samiun bisa naker nemalan kawas nu heueuh we. Eta ari mining ben kuting ka dieu mah laun-laun tang tu bakal kanyahoan ku tetangga. Gampil perkawis lambu teu aya di jalana sanggem abdi oge antawis urang teh kedah katalian kutikah nya saha we eta mah. Nah ibu atanapi Neng Marni supaya bisa lebih sama menanya meres raja kaya kami. Ibu Julaiha ngadilak, wih sanes kitu piraku doya tuh bu tos katalian mah make merasa galak. Eta moal mah dibikin kan kitu patut si Neneng mah. Ya ibu atuh hehehe sarua we ngajis kami oge. Ibu Julaiha nyentak bari ngadilak deui. Ya teu naon kang abdi mah ngan saban usik pasti abdi bakal ka dieu. Eta montong pilih kanyaon ka tetangganya. Jeung abdi ge urang teh kedah ngahiji saha we eta mah ibu atanapi Neng Marni da kitu eta mah bu nyawa euy manahan enjing abdi tangtos bakal ka dieu deui permios ayeuna mah. Samiun bari jung we cengkat tina diukna sarta geus teu ngadago jawaban heula ku jengkang we manehna katepas langsung ngagejlik kaluar. Kalah kumaha oge pasti raja kayana Ibu Julaiha teh bakal bisa dikawasa ku aing. Samiun ngagerentos di jero hatena bari jongjon we ngagedig muru ka jalan. Saeutik oge manehna teu pisan nyangka yen harita teh aya nu keur ngancam kana kasalamatan dirina. Clek manehna nincak jalan ngajanteng heula sakedeung bari ngalieu ka parebah warung cikopi nu biasa ku manehna sok didatangan. Mikir-mikir pilakueun nah nyimpang heula atawa entong. Entong meng terus we balik. Samiun akhirna mutuskeun sarta teu ngalobakeun di pamola. Leos we manehna mengkol ka beulah katuhu. Dumadakan harita teh taya beca kosong anu ngulampreng. Kuituna terus we manehna lempang ngagedig susuganan we engke dihareup manggih beca kosong. Mangka-mangka harita teh Sugandi jeung Danu keur megat hareupeun di nu rada suni. Tadi oge barang rentang-rentang Samiun kaluar ti jalan leutik. Maranehna gancang we miheulaan. Geus bisa dipastikeun yen Samiun teh samemeh meunang beca mah tangtu bakal lempang. Sedengkeun Samiun ongko-ongko bae ngagedig. Saeutik oge manehna teu ngabogaan sangkaan bakal diparegat ku Sugandi jeung Danu anu harita keur ting salingker we tukangeun tangkal mahoni. Masing-masing beungeutna ditutupan ku carecet supaya ulah kanyahoan rupana. Maksudna Samiun teh deuk dibongohan. Lantaran ari kudu terang-terangan mah geus yakin moal kuat. Sanajan dihurup kuduaan oge tangtu maranehanana moal tahan. Harita masing-masing leungeunna geus nyarekel batu nu cukup oge gedena. Mun seuk ditinggangkeun kana sirahna sanajan teu mata kapayahan sakaligus oge, tapi sajongjongan mah Samiun teh moal bisa ujug-ujug ngalawan. Kudu we dadalig degan bae mah. Atuh lamun terus ngudupung geus tangtu bakal dipindo sirahna ditinggang ku batu nu leuwih gede. Sakali jedak oge huluna piraku teu ngabaletuk. Kebeneran simpenaker euy. Jang Danu ngaharewos. Bari jajantungna mah karasa beuki keketegan motah. Kukitu teh mah deuk ngalaksanakeun goreng. Tapi mun kapanggih geus tangtu matak cilaka. Atuh dina gagalna pasti maranehanana bakal ruksak. Mangka-mangka Samiun teh sakitu paregel sarta bersekelna
katurug-turug jeung bisa ulin deui. Ya. Mun geus ditinggang ku dewek. Terus we deui hulunya hanca ku dadan. Pokona mah ulah dibere kesempatan pikeun nyeunghap. Sugani nembalanana ku harewas deui. Sorana ngageter bari napasna dipegeg. Tegung Sirila lar samiun ngaliwat ka hareupeun nu duaan. Teu anta parah deui. Gua jeleng we. Sugani luncat ka tukangan samiun. Bari ngahambatkeun leun katuhuna kana sirah. Aduh. Samiun ngagero. Tapi sanajan kitu ngagentak manehna malih ka tukang. Marokaya. Jang Danu geus ngagajleng manten. Bari mepegkeun batuna. Sedengkeun Sugani ngagentak luncat ka gigir. Duh. Batu nu ditinggangkeun ku Jang Danu keuna pisan kana tarang. Samiun ngagerung bari sirah nangalengak. Bareng jeung eta heat Sugani ngaheumbatkeun deui batuna. Disusul ku gerakan Jang Danu deuk mepeg beungeut. Tapi halusna Samiun cukup sadar yen manehna deuk dihanca deui. Tapi nu katitenan ku manehna ukur Jang Danu nu harita keur aya di hareupeunana. Begituna gentak manehna narik suka tuhuna ka tukang. Sarta satekah pola langsung manehna ngalelepkeun badana. Blos. Timpugan Jang Danu ngageblos. Bari badana nepi ka ngadayagdag kabawa ku tanaga sorangan. Bareng jeung eta kalawan sakicep naker. Samiun nyembrutkeun pereupna. Heu tuh. Dasarana nunjal pisan kana hulu angun Jang Danu. Jang Danu ayeuna mah nu ngagerung. Bari badana ngajurung kunung sarta batuna nepi kalesot tina panyekelna. Tapi bareng jeung eta timpugan Sugani geus turuntul manten ti luhur sarta saeutik oge ku Samiun teu bisa kanyahoan. Pogo we are jedak ngahanca sirah are lang we. Samiun ngarasa leneng nu lain dikieuna. Katambah deui Jang Danu nu harita keur jajarijegan keneh. Satekah polah manehna ngawasa dirina supaya ulah nepi ka ngagebru. Hasil oge. Ku kituna teu parah deui. Heot cedak. Dampal sukuna dipake ngajejek beuteung. Samiun ngagerung deui. Dihanca sirah bari jeung dijek beuteung. Lumayan oge mamalana. Eta we manehna harita nepi ka ngageblag ngabebengkang. Blak. Samiun nangkarak katurug katutu. Terus dipindo beuteungna dijejek ku Sugani. Pogo we. Daek teu daek kapaksa Samiun kudu ngagerung deui. Anu satuluyna les bae manehna kapaehan. Lantaran sirahna dihanca deui ku Jang Danu. Ya, beres Ramadan. Ganjaklah. Kuluna tinggal teh ku gangseng. Sugani nyarita ka Jang Danu bari ngahegak. Memang gitu kapan perjanjianana tadi. Ugan we lah. Jang Danu teu daekeun bakuna mah teu luaseun sieun ngabeletuk bucat. Memang keur waktu tadi mah mani haget naker. Pangaruh nafsu sagala oge sok hayang puas. Tapi ayeuna ari dina amprona mah teu luaseun. Santeuna lamun Samiun nepi ka sirahna beletuk geus tangtu nyawana moal bisa kapuluk deui. Mending oge kudadan lah. Sugani teu daekeun. Lantaran pikirna manehna oge dina seuseuhanana mah teu beda we ti Jang Danu. Teu luaseun ari kudu maehan mah. Tapi Jang Danu keukeuh teu daekeun. Nu akhirna duanana jadi patuduh-tuduh. Sarta sabot kitu ana gebrae teh aya lampu mobil nyorot kapal bahdinya. Masih jauh. Nyurungkuy ti belah kenca deuk kakotakeun. Aduh, mob dan hayu we nyingkah buru-buru. Sugani lain deui waseunana. Kak manehna kana leungeun Jang Danu sarta terus dikenyang. Urang ka Ibu Juleha. Jang Danu ngajakan ka imah Ibu Juleha. Mending terus balik ah. Sugani ngahulag. Kuliah katangkep atuh. Santeuna pasti gujrud. Si Samiun pasti kapanggih. Kasorot ku lampu mobil. Jang Danu miheulaan.
bari gajleng we manehna kabelah kenca. Terus kukurubutan di jero kebon. Nu engkena bakal anjog ka jalan leutik paranti jajalaneun ka Ibu Julaiha. Kawasna pok-pokan jang danu kitu teh kasugani kahartieun. Da buktina manehna teu nembal deui. Tapi terus we nuturkeun jang danu kukurubutan ka jero kebon. Bari hatena mah lain deui sebelah kanana. Baguna mah sieun kapanggih. Sajabana ti bakal urusan jeung nu wajib teh oge samiun geus tangtu moal cicingeun. Dina malesna geus tangtu kumaranehanana moal katanagaan. Tapi dasarna kudu jempe. Dumadakan lampu mobil teh ujug-ujug pes bae pareum. Ngoloyong ka sisi nu satuluyna reg bae eureun. Supirna deuk ngahaneutan heula beuteungna ku Cikopi. Memang palebah Sukaraja teh pirang-pirang warung Cikopi nyaeta gegedena mah pikeun nadah mobil-mobil nu jalan ti peuting bebakuna mah truk. Harita oge nu eureun teh truk metang kumuatan ti Bandung deka Jakarta. Lantaran geus biasa palebah dinya teh sok eureun. Ku kituna samiun nu harita keur ngajelepeng teh teu kanyahoan. Katambah deui kabeneranna teh beca oge taya nu lampreng. Geus puguh jelema taya deui nu ngaliwat. Pang-pangna mah harita teh ongko geus kacida peutingna. Waktu samiun lilir tina kapaehan, koloyong bae manehna ka sisi. Sajongjongan mah terus cineluk handapeun tangkal. Ngarasakeun sirahna nu terus-terusan nyud-nyudan. Bari hatena mah lain deui helokna. Nah saha kira-kirana nu gabongohan teh. Aya cop hatena kasalim puguna trak jalana. Tapi asana teh piraku deui nepi ka nyahueun oge. Dina nyahueunana oge tangtu hal ieu teh kumanehanana bakal diadukeun kan wajib. Bawa ditahanana Ibu Julaiha. Dumeh manehna ku aing diperes bebeakan. Tapi nya nepi ka kontan kitu. Sahanteuna mun tadi manehna ngahiras kanu sejen tangtu aya antara rada lila. Oke da urang dieu mah. Can pugu aya nu nyahoan ka aing teh. Ari lain tukang Cikopi mah. Tapi sanajan boga pikiran kitu kegewe ari hatena mah condong ka Ibu Julaiha. Aya hadena sangkaana kitu teh lantaran harita manehna teu daekeun balik deui ka imahna Ibu Julaiha. Tapi sanggeus nareureuh rada lila leos bae manehna indit ti dinya deuk terus balik. Bari hatena mah keukeuh we galecok maparah kajadian anu cikeneh karandapan. Dina hantemna di pikiran jadi beuki nambahan baliwat. Dipaparah kaditu keuna, dipaparah ka dieu bisa jadi. Ku kitu teh mah geus ngarumasakeun maneh jadi jalma nu pinuh ku dosa. Ngan alusna ari kasugani atawa kajang danu mah taya sangka naon-naon saeutik oge. Dumeh wae katempona duanana oge bangun nu ku uleunaker moal aya hate riributan. Sok padahal upama harita manehna balik deui ka imahna Ibu Julaiha geus tangtu bakal moprok jeung nu duaan. Ku kituna panyangkana samiun geus tangtu bakal museur ka Jang Danu jeung Sugandi. Ku kitu teh mah keuna kana paribasa katinih ku kari-kari. Katinggang ku dari gama ongkoh deui ku samiun geus bisa kanyahoan yen nu ngabongohan teh lobana duaan. Kanja dangu sadayana nucek ajaman
isuk nak dek balik deui teh ka Sukabumi, kapaksa teu bisa dilaksanakeun. Iwan dicandet ku juragan sastra. Anas eta pasoma di Sukabumi bisi deudeupeun. Harita keneh oge juragan sastra interlokal ka Sukabumi. Nerangkeun yen Iwan kapaksa dicandet lantaran aya rengsekeuneun anu kacida pisan pentingna. Sedengkeun tina perkara babadamian anu ngeunaan Imas diteruskeun deui nepi ka jucungna, nyawarakeun kudu kumaha hadena pikeun mere putusan ka Patanu, naha ku surat atawa ngahaja didatangan ka Depok. Akhirna diputuskeun yen leuwih hade kudu didatangan. Ieu sababna pangna Iwan ditahan, nyaeta bisi tanagana dibutuhkeun. Begituna nu piinditeun geus ditangtukeun. Juragan sastra ku anjeun katut ibu jua dijejeran ku Iwan make mobil juragan sastra disupiran ku Asdi. Isukna oge nyaeta dina poe Ahad. Kira-kira mangsa haneut moyan mobil teh geus ngabiur ninggalkeun Bogor muru ka Depok. Nah aja isu keneh supaya samemena di dituna. Datang kanu diseja Patanu mah aya memang tara ka mana. Ngan Sudrajat geus ngabalecet deui ka Jakarta. Perlopna hampir beak. Boh Patanu, boh Ibu Cicih didatangan teh lain deui giakna. Bakuna mah dumeh dibarengan ku Iwan. Ngan hanjakalna teh naha cenah Wiwin jeung Yanti teu sakalian dibawa. Nu dibalon ku Iwan cukup ku nyebutkeun yen pamajikanana asup angin. Jadi kapaksa we teu bisa milu. Oguh mata hanjakalna mah lantaran Wiwin kacida hayangeunana nyaba ka Depok. Dina deuk ngawangkong juragan sastra teu ujug-ujug nyabit-nyabit tina perkara Imas. Biasa dilegorkeun heula kana soal sejen moal diceplak pahangkeun. Lantaran nu dipikirkeun teh balukarna ulah neungkas teuing. Atuh pihakna Patanu sanajan saeutikna geus ngabogaan sangkaan yen sumpingna juragan sastra teh geus bisa ditangtukeun, tangtu bakal mupoyankeun tina perkara Imas. Teu geura-geura wani nanyakeun lantaran engke oge geus tangtu bakal disabit. Jadi ulah ting nembongkeun jiga nu poporose pisan. Memang teu salah sanggeusna ngobrol ngaler ngidul minangka pamukalawangna. Derek-dek bae juragan sastra ngamimitian ngagorehelkeun kaayaanana Imas. Dina pok-pokanana teh ati-ati naker, nyeleser malapah gedang nu dipalar sangkan ulah nepi ka nyentug kana hatena Patanu katut Ibu Cicih. Cindekna naon-naon nu dimaksud ku Patanu jeung Jajat teh waktu-waktu ieu mah anjeunna can waka bisa narima lantaran jenisna nyaeta Imas cenah mangsa-mangsa ieu teh can aya niatan pikeun boga salaki. Kitu ti antarana nu diebrehkeun ku juragan sastra harita. Sanajan bener dikedalkeun nu kacida pisan malapah gedangna, tapi tetep katarimana ku Patanu matak nyentug kana hate lantaran jelas maksud manehanana teh ditampik sapajodogan. Alhamdulillah kanca jak. Carita urang Tunda di Hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.